Sampurasun amit ampunnya para lun agungna kawujud Gusti Nu Maha Suci jembarna ka para leluhur sabudeur agung ka Ibu Agung Karama Agung ka Ibu anu henteu muguran Karama anu henteu munggaran deheusna ka Ibu Rama nu jadi cukang lantaran urang gumelar di pawenangan nyanggakeun sadaya-daya sasaji sapuratina langki sari namparasa pangasih ti Ibu Pertiwi Bumi Agung Bumi Alit Silokaning Pusaka Diri kami kamanusa Nusa Rasa Nusa Sari titis waris Nusa Jati geus jadi uga nonatrat dina waruga gumulung jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa sumujudkeun Nu Maha Agung sumembahkeun Nu Maha Kawasa atuh dipirig haleuang jeung karinding haleuang nu ngajak hudang karinding nu ngajak nyaring sangkan hudang alam rasana sangkan nyaring alam pikirna salawasna ngagem ka eling teu dijajab ku rajah pamunah warah mapah dina lampah nu tumanina diruat ku sasajen sangkan saajen saaji sapangarti jadi budi parangi anu tata titi surti turnas titi geus nyangking daya pangawasa Gusti dina sari rasa jati jisim kuring nyengakeun sekar pangiring catur pabuyutan ka para papayung nagara oge ka para tutunggul nu ngadeg dina batu nunggal tempat tepungna kuring jeung nu katukang tempat tepungna kuring jeung nu can kasorang tempat tepungna kuring jeung kurungna bisling langki alip tok enong alam padang tok enong kujang sing marga enong jagat saleker wis tak leker jagat sakapal wis takapal ya ingsun pangeran Kang Purbawisesa roh bani sumare ing makadut lan usus asalna cahya bumi rupana hideung roh hewani sumareingna jantung lan getih lan dangu asalna cahya geni rupana beureum rohani sumareingna nyatana pikiran lan ingetan asalna cahya angin rupana koneng rohmani sumareingna udeg lan rasa lan awas asalna cahya banyu rupana bodas roh ati sumareingna paparo anu nyatana suci asalna tetesan ingdat yahung roh idopi sumareingna udal nu bijil ti kudus robil kudus nu geus lan sakabeh urang calik heula calik elah jo regepkeun ku hideap musuh teh laingan saukur ku katengal ku panon bonconong unggul tapi aja kudu surti kudu make hate make rasa jeung pikiran jadi musuh anu sabenerna anu paling bahaya nyata musuh ayeuna dina diri sorangan tah eta anu ku urang kudu dilawan ku sabener-benerna eta dina diri urang musuh anu nyata bakal ngarusak karena sagala rupa lamun teu urang bisa ngabeberesna terus kedah kumaha atuh Kang jadi ieu jo anjeun kudu fokus kudu apal kuring jeung kurungna yen eta kurung bagian lahir kuring bagian batin kudu kabuka ku ajo duanana supaya sidap istiqomah dina ngajalankeunana mun Kang terus kumaha atuh carana nya carana bersihkeun hate yo jernihkeun pikir jeung pilampah ku wujud dina kahadean rak lobakeun amal soleh tang tu bakal katimu mun Kang hatur nuhun atus diemutan tapi Kang pami zaman kiwari pangabisa anu dipiboga dianggo teu balik Kang ayeuna mah dibedil oge maot Kang masih jago silat sakumaha oge salah gede aya jelema anu boga pikiran kitu mah kitu patut mah silat lain ngan saukur keur ngajago komo keur jadi jiger silat teh nyata loba keneh cara anu pikeun pilampah utamana silat jadi silaturahmi
nyata milampah hiji pagawean anu goreng teh jadi kana hade jeung kudu surti urang kana dirina surti jeung alamna surti kanu bogana utamana nyata urang surti ka diri sorangan nyata kudu bisa merangan hawa nafsu anu sok nungtut kakujur anu kanu teu balek tah eta sebenarnya hakikatna silat teh nyata silaturahmi yo gitu ngartos jo. Nuhun Kang naon anu salama ieu diajarkeun ka abdi janji bade ngamalkeun hatur nuhun pepelingna ti Akang Abi Widi bade nepangan herencangan ka kota. Oh gitu, hati-hati atuh di jalannya cing salamet. Muhun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi miang heula Kang. Mohon, waalaikumsalam. Ayo. Yo. Catet dina sajroning hate hidup hadu moal boga musuh jeung silat lain keur ajang boga musuh tapi keur ngaregepkeun ngahijikeun rasa rekarsa jeung pangabisa urangnya dina seuing kahirupan di alam dunia ieu sing jadi abdi negara nu saestuna. Siap nya? Yo. Catet dina sajroning hate hidup hadu moal boga musuh jeung silat lain keur ajang boga musuh tapi keur ngaregepkeun ngahijikeun rasa rekarsa jeung pangabisa urangnya dina seuing kahirupan di alam dunia ieu sing jadi abdi negara nu saestuna. Siap nya?